resep kana dunia paeh eta teh hate. Resep kana dunia teh paeh eta teh hate. Teu resep kana ibadah paeh tu kitu hate. Jalamun nu hirup hatena mah teu resepeun kana dunia teh resepna kanu nyieun dunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Per jam, per menit, per detik teh hanya Allah anu diingetna ta eta teh hirup hate. Urang mah boro-boro di luar salat, di jero salat teu inget kata ka Gusti Allah na teu inget. Ngahayal urang mah keur salat eta jadi ngeunaheun nikmat, ngahayal teh ngeunaheun jasa. Hiji kanikmatan bae geus lokoda salat teh ngahayal. Masya Allah, nu leungit eta sok kapanggihna di jero salat. Eta pun ku bego-bego ada urang salat eta kos kitu. Paeh teh ngaranna hate. Tah, ieu aya obat ye kebenaran ieu obat ti Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obat supaya ulah paeh hate teh ka dunia ulah pati resep. Ka maksiat ulah pati resep, komo total eureun urang teh ka ahli-ahli Allah supaya resep kebelah dituna resep urang ngalaksanakeun ibadah teh hirup hate supaya ulah paeh hate malam Salasa urang ramekeun ibadah ka Gusti Allah